A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'du. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajibu jeung wajib fi haqqihi ta'ala dina hakna Allah ta'ala naon al kalamu sifat kalam wa huwa jeung ari ieu sifat kalam sifatun eta sifat qadimatun anu heubeul qaimatun anu tumetep bidatihi ta'ala dina zatna Allah ta'ala laisat teu aya ieu kalam biharpin ku huruf wala sautin jeung teu ku sora wadiduha jeung ari lawana ieu kalam al bukmu eta sifat bukmu wa huwa jeung ari ieu bukmu al khirsu eta pireu wa dalilu jeung ari dalilna ana dalika kana ieu sifat kalam qauluhu ta'ala eta dawuhan Allah ta'ala wa kallamallahu Musa taklima wa kallama sareng parantos ngadawuh saha Allahu Gusti Allah Musa ka Nabi Musa taklima kalawan ngadawuh sanyana. Wa yajibu jeung wajib fi haqqihi ta'ala dina hakna Allah ta'ala naon kaunuhu qadiron sifat kaunuhu qadiron hartosna bukti Allah anu kawasa wadiduhu jeung ari lawana sifat kaunuhu qadiron kaunuhu ajizan eta sifat kaunuhu ajizan hartosna bukti Allah anu apes wadalilu jeung ari dalilna ana dalika kana ieu sifat kaunuhu qadiron dalilul qudrati eta dalil sifat qudrat wa yajibu jeung wajib fi haqqihi ta'ala dina hakna Allah ta'ala naon kaunuhu muridan sifat kaunuhu muridan hartosna bukti Allah anu ngeresakeun wadiduhu jeung ari lawana sifat kaunuhu muridan kaunuhu karihan eta sifat kaunuhu karihan hartosna bukti Allah anu kapaksa wa dalilu jeung ari dalilna ala dalika kana ieu sifat kaunuhu muridan dalilul iradati eta dalil sifat iradat. Allahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.